Ulah waka carentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi cukang lantaran panyeluk laku pangjajab laga. Nu jadi sarining kolbu utara THT malati ati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiring kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolanca linci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarek ngijing sila bengkok sinembah sajahusu nuturkeun galur ti rasul mincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa menyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya. Contohin urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos ngatrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg-panceg istiqomah imana. Teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kana maha agung urang menta kana maha kawasa nyarandekeun diri ka Gusti murbehing alam. Muga-muga riungan urang sadaya sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna bireuhing satiap manusia hirup tungkul tempatna kaluluputan tangah tempatna kalalepatan sakapeung janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Para asatidah kori-koriah mubalik-mubaligo hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur tikawit Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, LB, tur LPMD. Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dingding papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung mungpulung di ieu tempat gaduh maksud nu dituju boga maksud nu diseja nyatana rek pangaosan. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon. Bisi neangan dahareun. Ceuk ibu pangaosan teh neangan ilmu, geratanya ka ustad nu deukeut. Al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Berarti lamun ilmu sebagai cahaya, ibu boga ilmu, kuring boga ilmu, tah kudu bisa ngoncoran awak sorangan. Sadengkeun urang teh boga ilmu tapi naha can bisa ngoncoran awak sorangan. Da kabeh ge ararapal ilmu tahajud geuning unggal peuting HS wae. Kabeh ge arapal ilmu sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ajengan ge gurger wae. Berarti lamun kitu boro-boro ilmu urang ngoncoran batur, urang jawab ilmu urang teh jadi oncor keur urang ge can bisa. Matak nu ngaran ilmu entong nuduh kanu jauh tong neang anu anggang komun lamun nyiduh ka langit bisi lemokot kana diri. Korehkeun nu deukeut bae aya saha jeung ti mana cenah beja innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung urang buktikeun atuh lamun Allah bareng jeung urang. Lamun Allah bareng jeung urang di mana berarti sifat Allah kudu ngawujud kudu ngabentuk na akhlak urang. Moal aya siksik melik sulit ati goreng pucus belang payah batur nyeun gedong moal nyeri sirah. Batur meuli mobil moal ratuk angen.
Naon sababna? Innallaha ma'ana, saestuna Allah bebarengan jeung urang. Allah teu mikaresep kana sifat anu kitu. Da Allah mah sifat lage ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir. Lamun Allah boga sifat Al-Ghafar Maha Pengampun, artina ibu kudu ngawujud Al-Ghafar Maha Pengampun sabejad-bejadna urang sararea, tapi Allah mukakeun lautan hampura. Maka isuk jaga ninggeto lamun ibu bareng jeung Allah batur ijieun, rujiteun, cuaeun, ngewaeun, geuleuh, keumeuh, ngewa cua, hampura awak urang bareng jeung Allah kudu asak hampura ka jelema nu ngewa ka awak urang, takakara eta disebut bareng jeung Allah. Tapi kanyataan mah batur ngahina dicabok, Pak. Batur ngaledek dicekok, Pak. Dereg-deg di RT-keun, akhirna nu riweuh RT. Pupus gelas anu RT, meja belag anu RT. Akhirna ibu jeung tetangga pasea tuluy pakaleng-kaleng diberesan ku RT. RT mah ngahuleng ti mana neangan duit keur ngegantian gelas pupus. Matak nu ngaran hirup, innallaha ma'ana, saestuna Allah babarengan jeung urang teh wujud Allah. Lain wujudna sifat Allah kudu aya na awak urang. Ya Rahman ya Rahim, Allah teh Maha Pengampun. Ya Rahman ya Rahim, Allah teh Maha Welas tur Asih. Kurumuy budak tetangga dagang combro nongtot leho meuli moal. Nah make jeung moal. Tah berarti ibu teh lalajo leho katimbang combro. Mumpung aya nu keur barang dahar kagok. Kunaon ibu make jeung geuleuh sabab ibu lalajo leho lain lalajo combro. Padahal eueuh judul jeung carita combro digalo jeung polo. Kumaha atuh deuk bijil sifat Rahman Rahimna gerawan budakna jang ka dieu da emak mah teu hayang combro ngan eta we kabita teh ku polo. Dibeli ku emak tah 5.000, bere duit 5.000 sing seringkeun jang tah polo teh di kebon emak lumayan keur para belut. Budak dising-seringkeun lehonna leungit comrona payu. Tah ieu teh Rahman Rahim. Matak Rahman Rahim wujudna na awak bapak, wujudna na awak ibu, wujudna na awak kuring. Jelema nu boga sifat kaancikan ku sifat Rahman Rahim, welasan, asihan, deudeuhan. Teu ngewa kanu salah, teu ngresep kanu bener. Naha jelema teu cicing dina hiji darajat. Kadang ayeuna salah isuk bisa bener, kadang ayeuna bener isuk bisa salah. Tong hariwang ku jelema salah ti geberus naik kana bener, hariwang mah ku jelema bener ti kusrukna kana salah. Batur boga dosa, judi, maling, mabok, tong nyeungseurikeun dosa batur. Sabab urang bisa jadi boga dosa leuwih ti eta. Naon eta? Sombong nalika urang geus ibadah, ngarasa diri pang benerna dina ibadah, ngarebut kasombongan Allah dilagleg ku awak urang. Well. Kena ieu mah lur Mun batur dosana judi, jinah, maling, tong diseungseurikeun dosa batur. Bisa jadi urang boga dosa anu leuwih dosana tibatan eta. Naon? Sombong hirup. Ditanya geus tahajud, heuy wae, da hayang ayeuna nanya, kunaon Mang tunuh wae? Tahajud peuting, nu kitu patut. Dosa gede teh. Geus pangajian, geus maca sholawat jeung Quran seserakan ti koro. Da hayang ayeuna nanya, kunaon eta kuat serak kitu? Tos ngaos Quran sareng sholawat sababengi. Nu kieu patut sebenarnya mau dosa pang badag-badagna. Naha kasombongan Allah, Allah nu boga hak mutlak pikeun sombong. Naha direbut ku awak urang, bari urang mah jelema lemah. Naon nu disombongkeun tina ieu hirup. Nu geulis ulah gumelis, nu kasep ulah gumasep. Naha waktu maot mah ukur jadi parab cacing taneuh. Dunia cicing dina sifat fana, ai fana teh ruksak. Buuk hideung jadi bodas, lempang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol. Rek naon nu disombongkeun? Orok abu huntuan seuri lucu. Coba ini beak huntu seuri dah keeng atuh Pak. Baheula bapak baheula ngedahar sukro drok mata kresep nu ngadengi. Keur ngora geus kolot nuang sukro dah ngadon nyelap di jero. Kadang-kadang mah huntu kateleg sukro keluar. Naon nu disombongkeun? Matak hirup entong sombong pedah disebut batur. Disebut pinter kuno bodoh, disebut beunghar kuno miskin, disebut bener kuno salah, disebut daek kuno kadul, disebut pejabat ku rakyat. Naon make jeung kudu sombong pira kadar disebut pinter kuno bodoh, maka tugas jelema pinter geura oncoran jelema bodoh, tapi kanyataan geus pinter ngadon ngahina nu bodoh, deuk ngahina mah teu kudu sakola luhur jadi jelema belat ge bisa. Well. Disebut beunghar apana aya si miskin.
Disebut beunghar teh yeuh ayana si miskin, matak jelema beunghar kudu bersyukur ku hartana ku cara bantuan keleng beuteung si miskin, bantuan yatim, tempo imah si miskin bisi teu kaomean pangomeankeun. Iya tugas jelema beunghar teh, maka di akhirat jaga ditanya ti mana harta dipake naon, maka si miskin si yatim jadi saksina abdi Gusti saksina yen hartana dimanfaatkeun keur diri abdi. Genah hirup kitu. Gedong sigrong mobil mewah sabalega keur naon make jeung sombong. Sabab nu ngaran kahirupan mah tempo jasa si miskin mah gede jasana, aya nu maot panggeulana nyokot pacul nyeun kuburan. Aya nu maot panggeulana nyokot pasaran, tahlil 100 poe si miskin mah tara eureun, matak lamun aya di daerah ieu jelema songong, sombong, ku kabeungharan, hampura kali-kali nu miskin dendam, maot si eta bikeun paculna, mangga ngadamel kuburan sorangan. Anger manusia tong goreng jeung batur, da keukeuh di kitu di kieu ge urang hirup di dunya bakal akur, bakal butuh ku batur. Bener. Tuh disebut pejabat ku rakyat. Matak nu jadi kades, bangga nu jadi kades, camat, bupati, gubernur teu kudu adigung-adigung teuy. Naha kedaulatan di tangan rakyat, maranehanana jadi pejabat lantaran dicoblos rakyat, mata geus jaradi teh atuh areling ka rakyat lain ngecedog wae di luhur. Apanan pejabat teh jadina teh karena dicoblos rakyat. Matak lain hartina urang nu kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat nu kudu hormat ka rakyat. Naha sabab jabatanana dibikeun ku rakyat. Well, otak ta nana gerhana para ustad, para kiai henteu kudu nepak dada teuy. Nah hakikatna mah kuring bisa ceramah ka dieu teh karena ayana jamaah, mata kuring terek nganuhunkeun ka para jamaah. Nuhun Bapak Ibu parantos ngalinggihan nyumpingan pangung pangangkir ti anu hajat nuhun sehingga abdi bisa ceramah da Bapak Ibu eueuh mah abdi teu mungkin ngomong jeung temok. Anapun Allah mapaesan hirup manusia ku kecap ajwaja. Ajwaja teh papasangan, langit bumi, luhur handap, alus goreng, bener salah, daek kedul, awewe lalaki, ieu teh milik sararea. Nana gerhana osok bener keur ngeureuyeuh. Osok salah ku perkiraan memineng. Palebah mana minengna ceramah teh pan lain di dieu wungkul. Bieu di Masjid Agung Ciamis, ayeuna ka Panjalu, leos deui ka Ciamis, enjing ka Tasik, ka Kuningan, ka Karawang, nerangkeun tahajud teh popolotot ka batur mah tahajud. Yu toong nu ngomong tahajud ka Cimaung, hees aslina. Lamun nerangkeun sedekah bati era innamal shadaqata lil fuqara, saredakoh yen sedekah teh mah rezeki nu geus aya, ngulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah pan batur teh kahipnotis ku ucapan kitu isuk masjid kasumbang, yatim kabere, fakir miskin katulungan, geura tanya nana gerhana boro-boro isukan poe ieu ge kuring lain sedekah nu jelasna ngadudut ladang sedekah. Mana bukti engke Bandungan ulah wakabubar beres ceramah nu hajat bakal repot punten Pak Ustad ieu mah kagagalan sing teh naon eta sedekahna eudeuh ditampa da butuh. Kumaha atuh dalil innamal shadaqata lil fuqara ateuing bah. Matak cek kuring ge ilmu urang teh boro-boro mah ditampa ku batur, matak ulah maksakeun ilmu urang ditarima ku batur, ku awak sorangan ge eta ilmu geus ditolak bah. Bener. Bener salah pada boga, daek kedul pada boga, alus goreng pada boga. Matak jalma nu alus teh, jalma nu sadar karena kesalahan diri, mung nyaho karena kesalahan batur. Sehingga batur salah teh hayang ngomongkeun, da apal diri oge osok salah jika batur. Bapa ulah wani-wani nerangkeun kedulna batur, da bapa ge osok kedul jika batur. Ibu ulah wani-wani ngajelaskeun kesalahan batur, da ibu ge sakapeung osok salah jika batur. Batur ayeuna teu pangaosan tong dicarita-carita naon sababna da urang ge ieu teh pedah we keur katapelan ku daek keur ngelun mah kacadunakeun make jeung datang sok sing salaladar bener matak paingan cek bahasa filosofi teh falsafat pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah menemukan diriku. Well kunaon urang sok pase ajeng batur, da urang mah wawuhna jeung kagoreng patutan batur teu wawuh kana kagoreng patutan diri. Matak dua sifat anu beda.
ditempona ngan sakadar ku panon lahir tanpa bareng make panon batin. Panon lahir pembohong. Panon lahir masuk ibu lalajo kuring aya teu merek pi ustadeun sok tempo. Nya apal abdi. Nah atuh mah jeung ditu ceramah. Wah bajuna kieu, calanana kieu, ngomongna kieu tuh. Wah Pak wah merek pi ustadeun ceuk panon lahir. Tapi lamun ditempo cek panon batin, moal lalaju bajuna, moal lalaju calanana, tapi urang lalajuan tina segi akhlakna. Sabab cacarita eta mah soal biasa, tapi nu hese mata ngabuktikeun tina ladang caritaan. Bener. Pan bapak ge kitu ka anak, ka masjid saja. Ai cek budak, ai bapak kagok Persib dijuaraeun. Gara sok urang sadar, terlalu gampang urusan eta, tapi hakikatna migawe soal nu hese. Bener. Tuh, panon ieu mah Pak jujur panyakitna dua, hiji nunutan, kadua sare. Bapak asup ke masjid mawa duit 111.000, nu rek diasupkeun nu 1.000, ait keur teh deredeg nunutan. Koropak datang dadakan geblus nu 100. Disigeng ku DKM hade cenah mane infak aing teu sadar juga aing sidik nu lapor teh 100. Datang ka imah ditagih ku pamajikan, Pak mana keur beas ngahulang harita keneh. Naha nya duit 11.000. Pan istighfar harita, astagfirullahaladzim kunaon bapak istighfar, wah mah cilaka, sodakoh dianggap cilaka. Kunaon sok ngomong ka emak, bapak teh kalepasan jurig teh tua teh dosa dibawa-bawa. Sok ngomong kunaon, bapak teh nunutan di masjid ngasupkeun nu 1.000, ayeuna ngadon geblus nu 100, kumaha cek pamajikan, cek aing ge eureun ka masjid teh. Sarwana Pak. Da eta mah pamajikan juga cerete harita kena cicing Pak di dieu. Rek ka mana mama ka masjid deuk nepungan DKM, deuk naon rek dibongkar koropakna. Nunutan. Naik deui panon ieu nyatana sare, jelema nu sare hampura osok ngalinur. Jelema nu sare teh osok ngalinur. Naon maksudna sare datang peuting tang tutunuh itu wajar, tapi jelema nu sare datang poe Jumaah geblus ka masjid kerek-kerek, batur ngahotib sare, batur ngadoa sare, batur wiridan sare, batur ngadoa sare, bubar ti masjid si eta nu bakal ngecebrek bab masjid. Teu hayang Jumaahan di Panyalu. Sing teh naha, dah ustad geus sarsat, sing teh gagabah sia beleguk ka dulu urang nyebut sesat, deuk teu sesat kumaha cenah Jumaahan eueuh khotib, eueuh khutbah, eueuh wiridan acan. Ditanyakeun ka DKM, sing teh nya aya di Panyalu aya Jumaahan eueuh khotib, eueuh khutbah, eueuh wiridan, ceuk saha, ceuk si itu, tong dianggap yang naha molor ti barang datang. Maksud kuring sare lain sare panon ieu, tapi kade sare panon batin, jelema nu sare panon batina beunta kana kalakuan batur, nyaho kana kagoreng patutan batur, akrab jeung kateu eceurgan batur, tapi si eta poho teu apaleun kana kagoreng patutan sorangan, akhirna dirina asa bener sorangan. Well. Keheul atuh da. Pokona mah. Pan eta teh kajian wel-welan, pan ibu teh kitu keneh teh. Cekas karena kesalahan batur, akrab jeung kagoreng patutan batur, coba bongkar awak urang nu sabenerna. Ibu disebut terhormat karena Allah nutupan aib ibu, kuring disebut ustad karena Allah nutupan aib kuring. Andai kata Allah lain Rahman Rahim, bongkar aib sararea tembongkeun di alam dunia, cantang tuh bapak penghargaan kuring. Tapi anehna manusia naha kana aib batur hayang ngabeja-beja. Allah wae nutupan na ari urang bat ngabeja-bejak aib batur berarti geus ngaleulewihi pangeran Pak. Leungit sifat Rahman Rahim nu aya sifat nafsuna. Aduh. Mata kirup teh innallaha ma'ana. Saestuna Allah teh kudu babarengan jeung urang wujudkeun tembongkeun sifat Allah na awak urang. Nah atuh nana gerhana beda ti batur lain beda ngan sakadar bajuna nu beda mah. Kopeahna, calanana, da ngomong masarua kuring Islam kene, kuring salat batur salat, kuring ka masjid batur ka masjid, kiblat Ka'bah kuring ge sarua, naon nu beda? Hanya sebatas beulegeunyeur awakna. Well. Teu kudunya siku di urusan bajuna. Nah atuh jang di kawas Cimaung jeung Ciamis beda suhu Pak. Di ditu mah tiris, di dieu mah hareudang. Daripada urang ngoprot kesang, mending buka. Can kete pan tilu deui panggung, kumaha lamun bawa kesang mangkaning Pak Ustad bade selfie, drag-drag mah isuk Ustad ieu bau awak teh sudi. Jadi eta mah berdasarkan kondisional. Kondisina masing-masing. Kuring ge di tempat nu tiis mah odok atau di jaket HD, di jubah ongkoh. Da moal tiris-tiris teuing. Coba di dieu wayah geus hareudang kieu.
Tapi dah hareudangna ieu panasna suhu di dieu cantang tu leuwih panas lamun kabogoh dikawin batur. Aduh. Tah ieu nu ngajorowok pangalaman. Kunaon atuh beda? Teu beda Pak sarua. Sahadatna sarua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pagaweanana ge sarua asyhadu alla ilaha illallah teu aya di pangeran aing Allah, teu aya nu nakdirkeun aing Allah, teu aya nu ngajadikeun aing Allah, teu aya nu ngawujudkeun aing Allah, teu aya nu mere rezeki aing Allah. Mata keur naon manusia sombong kabehna ge kun payakun ti Gusti Allah, manusia teu boga naon-naon, la haula wala quwata illa billah. Bener. Boga ilmu dibogakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun, bisa dibisakeun, matak jelema pinter tong asa pinter, jelema bisa tong asa bisa, kabehanana ge ti Gusti Allah, lur lain ti awak urang masing-masing. Sadeal atuh da. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saestuna Kangjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kudu katempo, kudu kasaksian yen akhlak Muhammad ayana awak urang, pan urang mah keukeuh dua kalimat syahadat teh loba coplok tina awak. Nabi mah bager, pan urang mah kumet. Nabi mah kurumuy tetangga, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Nana gerhana can nepi kana makom eta. Tah kuring boga jam, sok pentaku ibu dibikeun moal. Alus ibu kotor hate teh ku suudon kitu. Boarek dibikeun, sok atuh amoal kagok. Nah, kagok ibu suudon, geus buktikeun entong. Mata kunci segala rupa kahirupan, lain urusan beda sebenarnya. Hanya beda wajahna, hanya beda wujudna, hanya beda bentukna, tapi sarua urang teh Islam keneh, Islam keneh. Da maca tahlil ge eueuh nu akur. Cobaan lamun aya nu maot bapak taong nu tahlil, aya nu tungkul, aya nu gidog, aya nu muih. Aya nu tungkul la ilaha illallah. Nah, da hudang-hudang deuk muah geus eta. Ayo ge nu tahlil bari ngagidog la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cing tanah hamang teu tungkul tempok cenah nu tungkul mengadon sare, jadi emang digudag gedeug ngarah teu sare. Ayo ge nu muih illallah, illallah sajam setengah lur tahlil teh ada teu dahar-dahar acan kuat pias golokok di buruan. Bawa-bawa cing teh ayeuna si eta nahlilan batur isu mah si eta nu ditahlilan. Deuk nu tungkul, deuk nu ngagideg, deuk nu muih. Nawaitu an ukiro. Hayu urang ukir-ukir eta la ilaha illallah na awak urang. Jadi lain ukurna bibir tapi la ilaha illallah kudu aya dina akhlakna. Mana akhlakna? Teu sombong hirup. Sehingga iblis bikin perjanjian pajeng Allah. Gusti abdi rek ngagoda manusia. Cek Allah saha nu digoda ku anjeun? Hiji nu berilmu. Dua nu beramal. Nah jijing. Iblis boga perjanjian jeung Allah. Gusti abdi rek ngagoda manusia. Saha hei iblis nu rek digoda? Hiji jelema nu berilmu, dua jelema nu boga amal. Nu berilmu teu saeutik Pak nyisi kudi urusan batur, teu saeutik ngarendahkeun batur, teu saeutik nganggabodo ka batur, secara teu langsung ilmu teu manfaat dipake ngaledek batur. Well. Hiji tah. Dua, saha nu digoda? Nu beramal, teu saeutik urang ria ku amal. Puting-puting hudang ragamang kana HP leos kacai nyeun status OTW tahajud. Hiji eta. Quran dipoto urang ke dia di ditu kamera nuju ngaos Quran yasinan malam Jumat. Terus cek tetangga gue harus bilang wow gitu. Boga kongkorong edeng-edeng 30 gram ieu teh. Hargana teh geuning 1.400.000. Kumaha cek tetangga saha nu nanya? Urang leungitkeun Pak, matak ilmu bakal nyencik dina diri, sumaramah dina bayah, cicing dina jero awak, lamun leungitna hate datangna Allah, cicing bahasana, leungitna hate datangna Allah. Hate anu berdasarkan nafsu leungit, maka Allah nu bakal nyecingan sifat-sifat dina hatena. Matak cek bahasa wayang, leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna cengelek jadi satria kanca. Woi. Eta sora kuat HD gitu. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria. Mun bapa jeung kuring hayang jadi satria, leungitkeun ka hayang diri, datangkeun ka hayang Allah. Sakitu kituna Pak. Leungitkeun ka hayang diri, datangkeun ka hayang Allah.
Ibu dihina, dicaci, dimaki, kahayang diri kumaha ngalawan. Bener tuh Pak? Bapak diledek batur, dicaci batur, dihina batur, kahayang diri nafsu, ontrog kaimahna, jekok tenggel, akhirna nu menang di bangkol, nu eleh ngarengkol, cenah bejana, kasalamatan Allah teh ibarat urat beheung jeung beheungna, nah urang teh salamet, lain Allah nu teu nyalametkeun, tapi nafsu urang kalimpudan teuing sehingga Allah nyingkah tina awakna. Well. Lamun Bapak hayang salamet mah enteng dihina, dicaci, dimaki, ngelehan salah saurang, dosa na keur batur, urang nu meunang pahala, urat beheung jeung beheung, kasalamatan deukeut pikeun jelema nu leungit nafsuna, datang Gusti Allahna. Aduh. Geunah demi Allah ya ceramah. Nah, ayo ungut-ungutan. Pameureun ngarti. Kadar eta atuh ngomean awakna dihina, diledek, dicaci, dimaki, ceuk guru kuring, euy hirup teh urang lalajoan jeung Bandungan tuh belah kulon aya buah buruk, urang tungguan 3 poe, nu buruk tong diala, nu buruk tong dipetik, nu buruk mah tong ditaekan, kacape-cape tanaga ngaranna ge buah buruk, di dahar ge moal keur naon mikiran anu buruk. Pek teh heueuh ka 3 poe rag-rag sorangan, ibu dihina, dicaci, dimaki, tong dilawan, ka darah-darah tinggi, ka sarwana-sarwana, engke ge eureun. Bener. Lamun ibu nyieun gedong, siap-siap bakal aya nu ngomongkeun gedong ibu, saha eta jelema nu panas ku gedong ibu. Lamun Bapak Ustad di dieu aya nu ngahina, aya nu ngaledek, Pak Ustad hampura tong dilawan, saha si eta anu hayang ngarobah posisi jadi ustad. Teu kudu riweuh geuning hirup. Pun lanceuk hajat, isuk bakal aya nu ngomongkeun bab hajat, nyaeun hajat kitu. Saha eta tong dilawan, jelema nu hayang hajat. Matak jelema moal salamet tina bibir jelema. Paingan atuh amal ibadah ulah karena jelema, tapi kudu karena Allah Ta'ala. Naha hareupeun jelema mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan, tapi hareupeun Allah 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kaalusan. Matak Bapak ibadah ulah karena panyanyung jelema, ulah karena hayang disanjung jelema, sabab hareupeun jelema mah muji ge lamun keur butuh. Di marana tadi pangaosan mah aduh da salira mah soleh nya geuning nya istiqomah salima ti bareto can pernah mah nempo salira teu pangaosan nya mah salaki ka mana damel aduh dasar bagja si soleh we kabehanana nah geus sajam ngodongeng ka itu teh mah manawian. Dipuji jelema ujung-ujungna boga pangabutuh, tapi pamuji Allah Pak leungit pangabutuh Allah nu aya ge pahala ti Gusti Allah. Matak hirup patalung hareupeun Allah daripada ngalusan hareupeun manusia. Bener. 1000 kagorengan bisa 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Bilih Bapak kurang yakin, bilih Ibu kurang yakin, sok kurang nyokot pelajaran. Bapak ti hot-hat usaha, imah page, baju weuteuh, dahar seubeuh, nu tani, nu dagang, nu di pabrik, PNS, TNI, Polri, nu jadi ustad, geus boga duit diserenkeun ka pamajikan, sehingga pamajikan senang 20 tahun. Sapoe we Bapak ngabonceng APBC, jen bari beger, mangga. Nu 20 tahun moal dianggap, imah page, baju weuteuh, dahar seubeuh moal dianggap, pasti ibu nurus tunjung sia mah. Teu bea ku hiji, baduy. Dicarekan 20 tahun Bapak usaha sapoe leungit ku kagorengan awak urang. Bener. Matak na cukuring. Matak mending ge amal ibadah mah tong hayang diedeng-edeng ka manusia, tapi meuni hade pa alus-alus hareupeun Allah sabab manusia mah teu boga hak jeung kewajiban ngahisab pagawean batur. Bapa dihisab Allah, kuring ge dihisab Allah, maka urang sok pipaseaeun lantaran di dunya geus silih hisab. Mau kejung ditanya, ari penting tahajud teu deuk naon? Dari beja-beja ka ibu ge moal matak dicatat tuluy dibikeun ka malaikat. Amal ibadah mah teu kudu diomong-omong, maka iblis boga janji amalna bakal digoda, iwal hiji Gusti nu moal kagoda, saha eta mukhlisina lahudin, jelema nu bener-bener ikhlas tina dirina, sabab jelema ikhlas teu bisa digoda ku setan, teu bisa digoda ku iblis, lantaran jelema ikhlas mah antara diri jeung Allahna. Bener ya? Well. Tuh. Hadirin kaum muslimin. Maka kolot baheula nyimpulkeun atuh kailmuan perkara eta teh. Di mana eta letakna dina budaya.
Naon ari budaya, buda jeung daya, buda budi daya kuat. Kuat na hiji negara, kuat na hiji bangsa, gumantung kuat na nyekelan budayana sorangan. Contoh leutik, baheula BLT eueuh, rutilahu eueuh, tapi rakyat kararuat gotong royong. Imah rugrug diomean sapoe jadi, poe ayeuna hampura Pak. Jalan rajet, ceuk kades, wayana jumsi, peletuk ceuk tatangga, yo gue nu menang BLT wungkul. Leungit gotong royongna, bener. Ibu ka sakola nanyakeun prestasi budak kapungkur. Pak guru, bu guru, dupipun anak tiasaeun maca jeung nulis, cek guru teh teu acan, disintrek harita keneh. Cobian ayeuna ibu datang ka sakola, lain nanya prestasi anak, tapi nanya ka guruna, "Dupi PIP tos cair teu acan." Inilah nilai poe ayeuna. Bener. Sardieu anu paling parah Pak Kades. Ayo Pak Kades. Odaya, Pak Kamil, Pak Amil, Pak Amil itu naon? Oh, beda ngaran. Pak Kades, kepala desa, lurah. Oh, di dia mah lurah Pak. Nu mana Pak Lurah? Oh, kepala wilayah. Oh, Pak Kades, ampura. Lain di dia atuh. Heeh, sok, bisi teu percaya. Da atuh aya bingung, beunghar heueuh. Gedong boga, sawah lega, budak sakola, emas loba, gelang naker, tapi hampura nalika kades teu mere BLT dicarekan kades harita keneh.